Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta sim kuring Ade Risna Suhendi. Mancen damel janten guru di SMA Negeri Hiji Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Mata pelajaran muatan lokal, bahasa daerah atau napi bahasa Sunda. Dina dangat ieu sim kuring bade cobi medar perkawis materi mapel bahasa Sunda di SMA kelas 10 nyaeta aksara Sunda. Aksara Sunda mangrupi salah sahiji materi nu aya dina kurikulum 2013 revisi mapel bahasa Sunda. Posisina aya di kelas 10. Nomor kadena nyaeta 3.7 menganalisis bentuk dan tipe aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Sareng 4.7 mengkreasi aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Sumangga orang kawitan ieu pedaran. Prung aksara Sunda teh kabagi janten sababaraha rupa atau napi bentuk aksara. Nu kahiji disebatna aksara ngalageuna. Jumlahna aya 18 huruf. Sadaya tungtung sorana A tingawitan K, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, Ba, Ma, Ya, Ra, La, Wa, Sa, sareng nu pamungkas nyaeta H. Aksara ngalageuna oge aya anu aksara kosta atau napi asalna teh tina bahasa Sejen. Janten sanes asli tina bahasa Sunda. Aya 5 nyata fa, fa, ka, q, ki, a, k, x, a, jeung za, eta teh aksara nu asalna tina bahasa Sejen tur nyerep kana aksara Sunda. Disebatna aksara kosta teh aksara asing. Anu kadua nyaeta aksara suara atau napi vokal. Jumlahna aya 7 nyaeta A, I, U, E, O, E, sareng E. Anu katilu nyaeta rarangken. Aya 3 rupi rarangken dina aksara Sunda. Dumasar cara nyeratna. Nu kahiji rarangken anu diseratna teh diluhureun aksara dasar. Nu kadua diseratna dihandapeun aksara dasar. Lajeng nu katilu diseratna teh sajajar sareng aksara dasar. Rarangken anu diseratna luhureun aksara dasar diantarana nyaeta kahiji panghulu. Fungsina atau napi gunana ngarobah vokal A janten I. Kadua pamopet ngarobah vokal atau napi suara A jadi E. Katilu paneuleung ngarobah vokal A jadi E. Salajengna panglayar nambahan konsonan R. Contohna kawitna K jadi kar. Pamungkas panyecek nambahan konsonan eng. Contohna kawitna sorana teh K jadi kang. Salajengna rarangken anu diseratna dihandapeun aksara dasar.
Nu kahiji aya panyuku ngarobah sora atau napi vokal A janten U. Nu kadua aya panyakra nambahan sora R di tengah-tengah sora asalna. Contohna K jadi janten kra. Katilu panyiku nambahan sora L di tengah-tengah sora asalna. Contohna kawitna K janten kla. Rarangken anu pamungkas nyaeta anu ditulisna teh di seratna teh sajajar sareng aksara dasar. Kahiji aya paneleng gunana ngarobah sora A janten sora E. Kedua panolong ngarobah sora A jadi sora O. Salajengna pamingkal nambahan sora I atau napi Y. I. Contohna kawitna K janten kia. Salajengna pangwisad nambahan sora contohna kawitna K janten kah. Nu pamungkas nyaeta pamaeh. Ieu mah gunana teh pikeun ngaleungitkeun sora vokal dina aksara ngalageunna. Contohna kawitna K janten ek. Jadi ana teh sora ana teh janten leungit ku pamaeh eta. Anu kaopat pamungkas nyaeta aksara angka. Angka dina aksara Sunda salawasna diapit di seratna teh ditambihan ku dua gurat anu lempeng. Janten pami nyerat angka 3 samemehna teh aya gurat lempeng angka 3 lajeng gurat oge anu lempeng anu tegak lurus. Salajengna urang langsung wae kana prak-prakan cara nyerat, cara nulis ku aksara Sunda. Contoh aya kecap sakola. Aksarana sa ka. Masalahna ka ieu teh. Kumaha carana ngarobah ka jadi ko. Wangsudi kana materi nu tadi. Pilarian ku urang rarangken anu fungsina ngarobah sora jadi sora O. Ieu aya panolong. Ya. Tambihan panolong. Iyalah. Janten ieu dibacana sa ieu ka tami ku panolong jadi ko. Ieu la janten dibacana sakola. Contoh sajen aya rarangken anu tiasa dihijikeun sareng aksara suara nya teh eta. Ieu teh ya. Contoh kecapna caang. Ca. Tambah ku aksara suara A, tambah ku panyecek. Panyecek naon fungsina? Nambahan suara ang. Janten dibacana ca, ieu A tambah ku panyecek jadi ang. Dibacana caang. Contoh sajen krisis. Ka tambah ku panyakra jadi kra, tambah ku panghulu jadi kri. Sa tambah ku panghulu si, sa tambah ku pamaeh jadi es. Janten dibacana ieu kawitna ka tambah ku panyakra jadi kra, tambah ku panghulu jadi kri. Sa tambah ku panghulu jadi kri. Sa ditambah ku pamaeh jadi es. Jadi dibacana krisis. Pamungkas angka. Contoh angka 23 kedah nganggo garis sapertos ieu. Tapi angka ieu angka pikeun ngabedakeun sareng aksara biasa. Mung sakitu anu kapihatur, mugia aya mangpaatna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.